Kebenaran aya mangkulan Banyak Rek minta petunjuk itu pare kalaroneng kan menang cek sahan. Aduh, Mang, kalau saran Di mana ya teh? paling gering cari di dia. Di mana tuh Kang Bray? Nembe ninggal munding nembe teh. Muning saha? Munding abi, panginten paninggalan Abah. Nah, mungkin Mang. tinggal segala. Si Abah Apaan? mana? Ditinggal meninggalkeun. Kapanan Abah mah tos ngantunkeun. Innalillahi. Oh, Oh, ninggalkeun muning. oh. Sanes ninggalkeun abi nya. Itu abah saha? Abah muning. Tadi eta Kang Bray. Saha itu abah saha? Abah abi, sanes Abah munding. Abah si Kang Bray lah, abah muning aya nyai. Nyeda ka di mah nyebutna cenah Abah ninggalkeun muning. Heeh. Maksud ninggalkeun muning itu lain ieu maksud teh. Ditinggalin si abah teh muning gitu. Contoh kieu Mang, abi teh bade nyukeun petunjuk. Maksudna kieu abi teh kapanan nuju caket sareng Nyi Ici. Tah, aku mah teh udah di satu tujuan abi teh. Tah, maksud abi ka dieu nyukeun petunjuk gitu. Dan si Icih mah di ditu imahna. Itu ditunjuk tuh di ditu tuh. Ih, lain tunjuk gitu nih. Maksud petunjuk teh lain tunjuk itu saran. Barai mah minta saran lain tunjuk. Tunjuk mah di ditu. Jeung deh heran amang mah. Mah nya deket kieu. Deket mah kieu meureun. Curug gitu anu deketna. Icih na, si Icih jeung Bray nu deket. Lain curug. Nah kieu Nyepertikeun na kieu jeung saha nyepertikeun mah nya deket kieu. Atuh bahaya kieu Mang. Nah, oke bahaya. Mungkin bisi kitu. Meureun kena bakal kitu asa ulah waka we atuh. Nya kadinya di. Petunjuk mah atuh petunjuk kalah Emang petunjuk. kunaon? Aing mah ieu teh. Lain petunjuk ditunjukkeun atuh Mang lah. Maksud teh kieu petunjuk teh. Kumaha carana sangkan si emak teh bisa nya tujuan abi jeung Nyi Ici. Jadi kieu cenah. Moal ka di satu tujuan, Abray. Mane teh salila mane boga gawe anu bener. Cenah kitu kapanan geus gawe abi teh Mang? Kapanan ngangon muning. Kela 17 147 harus lah depan si Icih mah lain 17 nya nya Kang. Iraha babana si Icih ganti ngaranna jadi 17. ganti mudahnya nya 17 terus lah depan mah lain 17 Mang, maksud emak teh henteu di satu tujuan, lain budakna Mang Uju si Ici teh. Henteu di satu tujuan, abi deket aja Nyi Ici. aya hubungan yang si mana on Aduh, kan ada sing bener gak sing lapah gedang ngobrol teh emak si emak nya tujuan Icih jeung saha jeung Abray. Abray di mana harita Gimana tuh? Di akang. Abray makan aya ieu di dieu. ayeuna mah di dieu harita basa teu 17 Abray keur di mana gitu Ari eta si 17 teh bapana Abray apa bapana Icih? bapana Icih cenah nyebutnya mah tapi da Ruslan asa apa mah ya kieu Abray ya si emak berarti masa emak Icih mah di dinya Emak Abray, Oh. Amang, Ici. heeh Ti tadi abi teh nyungkeun petunjuk. Kumaha sangkan emak teh bisa nya tujuan abi jeung Nyi Ici. Kulantaran kitu teh tadi Abray teh can boga gawe Mang. Kapanan geus gawe kanggon muning tita tadi juga disebutkeun. oh gitu jadi si emak jeung si Icih masalahna tapi perilaku Icih jeung si emak sarua bang meureun kudu lagi Abray jeung Icih meureun kitu jeung naleun akan kitu terus tadi gara-gara dinya da. Dirinya jeung Icih meureun lain jeung si emak Mata banget. sia tamat can gana naon sayang tamat kan kawin dirinya teh lain maksudnya gitu Acan gen acan ditarima geus tamat ya mah. kumaha lemah pisan jeung laki teh Menta pelet Mang kumaha sangkan si tah emak. ngomong kitu pelet atuh nyi nyokot itu nujang lauk ningan Bea Kang Bea, Kang. sabari. Masya Allah, Allah Akbar. Masya Allah. kita tuh jadi Aduh, jadi ngebut tuh. Kayak Kang Abray teh butuh pelet tahu. nya pelet cenah jeung kela nasi Icih dibere pelet Mang atuh dibere lauk dibere komo dibere Nyi Ici mah atuh garonut meureun. kumaha maksudna pelet kumaha Aduh Kang, sigana nama kieu meureun. Kang Abray teh hayang ka Nyi Icih. Heeh. Tah, menta petunjuk, menta saran tadi teh kitu. Oh gitu, atau tong bere pelet, atuh modal lauk wae dibere pelet didinya mah hayam puguh, lauk puguh, tong dibere pelet, di pelet meureun kitu bahasana. Akangna anu salah mah ulah Ah, ngelakeun. nu salah masih ieu datang ka dieu. Kitu Lin.
Di pelet. Heeh. Tah gitu ngobrol tadi atuh sing jelas ngobrol teh. Pelet. Emang daguan heula nyi icih na sugan aya ka dieu. Masuk ka dianya. Biasana. Tapi teuing ieu teh. Ya, kudu boga kawani ngobrol langsung atuh ka icihna. Sing gentle urang teh jadi lalaki teh. Bae urang gawe ngangon munding gitu naon. Heeh. Gitu. Sugane anakannya aku mang. Ulah. Nah, emang Colos. Kaca letot. Akang boga anak. sana boga anak. Eta bieu cek abrai. Munding. Jeung mau munding di dinya mah. Lieur atuh dang we ah. Ih, nah lieur. Sana mau lieur ka dieu. Pelet. Mana icih teh geranya ada kurang rada di toong Itu meureun tuh. tuh Tah, tuh geuning tuh tah. icih datang geuning tah sok nyi ieu cenah kumaha atuh minta petunjuk imah icih cenah di mana geus ditunjukkeun ku Nyi Iro teh tapi da salah terus kumaha kang ieu Aduh, geus aya jenisna penting ngobrol nih cenah.